Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring nepangkeun nami abdi baring Dinas Bahasa Palestina sareng rerencangan abdi salsabila. Di dieu urang bakal ngawawancara warta panganjarna nyaeta Dedi Mulyadi. Wilujeng Sumping. Untuk bibi abdi hoyong ngareskan Betawi Swasta. Anu nyaeta naon hingga jadikeun Kang Dedi Mulyadi katelah tokoh boga pengaruh. Tokoh angkutan jeung sosial anu naikeun kasadaran jeung atikan masyarakat. Gimana Kang Dedi Mulyadi ngelaksanakeun kegiatan sosial jeung pendidikan? Kang Dedi Mulyadi kecelu karena dedikasina dina menjalankan kegiatan sosial anu menguntungkan masyarakat. Mulyadi ngamimikan sarina dina bidang sosial. Kang Dedi Mulyadi ngelaksanakan kegiatan sosial jeung atikan di segala rupa daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Saha Kang Dedi Mulyadi? Kang Dedi Mulyadi ngabuka toko atikan jeung sosial anu di kawano karyana dina naikeun kasadaran jeung atikan masyarakat. Kumaha Kang Dedi Mulyadi kesadaran sosial di masyarakat kaliwatan kegiatan Kang Dedi Mulyadi ngarongjakeun kesadaran sosial di masyarakat ngaliwatan rupa-rupa kegiatan abdi. Atikan pelatihan jeung kegiatan masyarakat nu ditujukeun pikeun ngaberdayakeun masyarakat. Pamungkas Bi, naon pendapat Bibi ka Kang Dedi Mulyadi? Menurut abdi, Pak Dedi itu halus, sae, punya gaduh julukan Bapak Aing, orangnya bermasyarakat. Maka sami-sami. Sak itu informasi anu tiasa didugikeun